Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Palawargi muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Allah anu kusim kuring diaoskeun me kaunggal dina surat Nuh ayat 10 dugi ka ayat 12. Nabi Nuh saparantosna anjeunna ngajak ka kaumna sangkan mengakui Allah sebagai pangeranana, maka tuluy Nabi Nuh marentahkeun pakultu ya kami sun Nabi Nuh nyarios saur Nabi Nuh ceuk kami ka kaum kami istaghfiru rabbakum aranjeun kudu istighfar. Ceuk basa urang minta ampun, menta pangampura, pangampunten kasaha rabbakum ka pangeran aranjeun. Naha make kudu istighfar ka Allah. Kahiji innahu kana ghaffara. Sabab ari Allah teh maha ya kali pertama maha anu nampi istighfar, maha pangampura itu Allah itu ghaffara. Cek bahasa nerima itu mangrupakeun sigot mubalaghah kacida dina Al-Qur'an. Allah itu ngagaduhan sifat apuan, ada ngagaduhan sifat gopuro. Kalimatna dina ieu ayat ghaffara. Ulaika
asallahu ayya'fuwa anhum. Ieu na panginten mikna tos kirang kumaha caketna ieu. Kadari palomoh. Ulaika marahana asallahu ayya'fuwa anhum. Mudah-mudahan Allah ngamaafkeun ka maranehanana. Sebab naon? Innallaha kana afuwan ghafura. Sabab Allah anu maha maparinan maaf sareng maha maparinan ghafur. Memaafkan dan mengampuni. Hartosna sami teu? Saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu. Sami Pak? Cek bahasa urang mah sami. Lantaran bahasa urang mah mangrupakeun bahasa anu miskin. Sehingga teu aya sasarua anana dina penerjemahan itu. Maka peryogi aya penjelasan. Apuan itu memaafkan, maknana secara bahasa nyaeta menghapus segala kesalahan. Maka berarti lamun dihapus teu aya bekas. Teu aya bekas. Itu lamun menghapus itu. Itu disebut menghapus. Ari gopur itu tina gofaro hartosna nutup. Lamun disamikeun jeung bahasa urang mah ditipek. Ari lamun ditipek tulisan masih aya? Aya. Lamun dileungitkeun tipekna eta tulisan bakal katemong deui. Tah, jadi apuan itu kasalahan urang didelet. Nepikeun ka dianggap teu aya salah. Anu kadua ya bekasan-bekasan tina kasalahan anu bisa ngajadikeun urang aeb oge leungit. Tu apuan leungit. Sehingga aeb urang itu teu muncul. Sok zaman kiwari saha nu teu gaduh kasalahan. Aya teu? Aya teu jalma teu berdosa? Bu, ibu kantos midamel kalepatan ka caroge nu caroge teu apaleun. Tuh ngaku Pak ieu mah kantos gitu. Kira-kira lamun caroge terangeun bakal kumaha tah? Ngambek. Mungkin bisa jadi pasea di rumah tangga itu. Ibu boleh di kantor. Gitu kan ya, ngiring karencangan sakedap kaya lah kana angkot dibonceng ku caroge. Naon? Ku batur ku rencanganana. Kira-kira lamun caroge ibu terangeun ngambek. Ayeuna mah moal da kana ojek dibayar dibonceng. Nah itu. Ari bapak kantos midamel kalepatan ka bojo anu bojo teu terangeun. Tuh. Ngangken ayeuna mah Bu. Otomatis lamun kasalahan itu berkaitan dengan jalma rea
ya, itu bisa jadi aib itu terbuka. Terbuka aib itu. Maka akhirnya lamun teu tobat dibukakeun ku Allah. Jadi aku mah wirang. Wirang kan. Jalmi anu kawitna terhormat di dama-dama, di ajeng-ajeng, lantaran sering teuing ngalampahkeun kasalahan, teu tobat-tobat, akhirna ku Allah dibuka. Bari panangan dirantai, dialet-alet ku jalma loba. Sieun kapanggih nganggo masker daerah teh gitu. Tah sedayana jadi lamun urang lampahkeun salah terbuka itu aib wiwirang keur urang. Maka anugerah anu pangageng-agengna keur urang naon? Ditutup aib. Sok geura lamun dibuka aib urang. Jika lamun bapak dibuka aib urang madaekeun datang ka masjid ayeuna daerah. Leres teu? Era itu. Lamun aib urang dibuka ku Allah. Mal wantun ka masjid oge. Matak anugerah anu ageng ti Allah itu diantawisa naon? Aib ditutup ku Allah. Tah lamun Allah nutup aib urang, maka Rasulullah miwaran kawargina selaku jalma muslim ya anu apaleun dulurna boga aib wajib nutupan, lain dibuka-buka. Alas teh? Lain dibuka-buka aib itu. Man satara musliman satarallah. Ya. Sing saha jalma anu nutupan aib jalma muslim engke ku Allah bakal ditutupan aib manehna dunya jeung di akhiratna itu. Bisa jadi lamun urang resep ngabuka-bukakeun aib batur, aib urang ku Allah ditembrakeun. Bisa ditembrakeun lamun ternyata urang ngabuka-bukakeun aib batur. Tagibah dicegah itu lantaran naon? Gibah itu ngabuka-bukakeun aib batur. Tapi daknya si eta ngalampahkeun salah. Namina gibah gitu kan. Dak lamun jalma teu berbuat salah mah ku urang diungkap-ungkap berbuat salah lain gibah ngaranna naon? Saur Rasul buhtan. Ya, buhtan. Buhtan itu ngungkap-ngungkap kesalahan batur bari eta jalma teu berbuat salah. Mun aya mah naon eta naon? Hok. Ya, hoak cita orang Sunda makannya. Hoak gitu. Tamatak Rasulullah begitu jalma berbuat salah maka Allah langsung ngamaafkeun. Langsung ngamaafkeun itu. Ku Allah itu. Illal mujahirin sa Rasul itu. Kecuali jalma anu ngabolekerkeun kasalahanna sorangan. Sabab aya jalma anu berbuat salah hayo ngadon buja-beja ka batur. Agul dianggap hebat gitu kan.
Tanu gitu mah Rasul moal dihampura itu. Jadi jamaah muslimah begitu berbuat salah langsung apun ditutup salahna. Sehingga orang teu kapanggih ku batur tos berbuat salah kan? Itu anugerah. Apuan namanya itu. Ya, jadi Allah itu apuun. Jadi begitu orang berbuat salah itu langsung Allah itu menghapus kesalahan. Talamun hayang katutup rekep segera bertobat. Lamun teu tobat-tobat lain dihapus tapi ditutup. Teu tobat-tobat itu ditutup. Talamun tuluy-tuluy yang ngalampahkeun salahna tutupna dibuka anu akhirna aib terbuka. Ya, aib terbuka. Lamun teu tobat-tobat. Kan ayeuna urang sering kejadian. Ya. Jalma lamun Allah sumbakeun aib itu lain batur urang salembur wungkul zaman kiwari mah. Sadunia arapaleun nya aya jejak digital. Aya foto kayak gitu, bahkan ayeuna mah teu berbuat salah ge kan diisukeun berbuat salah, wajah bisa dirobah gitu. Tapi lamun Allah tos ngamaksad memaafkan, menghapus kesalahanana, sok sanajan canggihna jejak digital itu bisa hilang di peredaran. Hilang di peredaran itu. Lamun Allah parantos netepkeun eta jalma dihapus tina kasalahan. Makanya itu apuwan. Otak anugerah anu paling ageng ke urang itu diantawisna Allah ngahapus kana aib urang. Aib urang itu dihapus. Apuan. Itu namanya Allah innallaha kana apuwan gapura. Jadi ari apuan mah ngahapus ya bekasan-bekasan kesalahan urang mangrupakeun aib. Ari gopur mah menutup. Tanu kahiji Allah itu. Ya. Urang pentingna istighfar itu engke ku Allah bakal ditutup. Ngan kalimat gofar, gopur dan apuan dina kaidah aya kaidah kieu dua kecap nu boga harti sarua lamun disebut hiji kalebet dua-duanana. Lamun disebut dua-duanana berarti maknana beda. Ulangi. Dua kecap anu boga harti sapertina sarua lamun disebut hiji kaasup dua-duanana. Lamun disebut dua-duanana berarti boga makna beda. Pahamnya banyak? Fakir miskin disebut fakir wungkul kaasup miskin. Wala yahuddu ala ta'amil tah kalebet aya fakir teh. Tapi lamun surat At-Taubah ayat 30, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dua-duana aya. Berarti fakir jeung miskin boga makna beda. Jang pangnyieunkeun kopi. Tos aya gulana nya, tos aya susuna, tos aya caina. Lamun disebut kabeh jang pangmeulikeun kopi, gula, susu.
Nah, tong jadi segelas kopi gitu. Nah, itulah. Jadi dua kecap atau napi langgung, lamun disebut hiji kaasup dua-dua nana, disebut dua-dua nana boga makna anu beda. Lir ibarat apuan gopur. Disebut apuan bungkul berarti dilebetna aya gopur. Disebut gopur wungkul atau gopar wungkul dilebetna aya apuan. Itu kaidah. Ya, kaidah tafsir gitu. Nah, itu nu kahiji sadayana. Jadi urang peredaran saperkawis aib urang ditutup ku Allah, dihapus ku Allah. Sehingga kekurangan-kekurangan urang itu ka urang sok ngadua ka Allahnya. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutup naon aurati wiwirang abdi. Kamu urang sampakeun salah, aduh sok sieun kapanggil papajikan era sok sieun kumaha gitu kan. Nah itu. Makanya ngadua Allahumma astur aurati wa amin taati. Tah anu kadua untungna urang ngalaksanakeun istighfar saur Allah yursilis sama'u alaikum midrara. Allah bakal nurunkeun hujan kalawan lebat gede. Ya, Allah nurunkeun hujan. Talamun ayeuna urang naon teu hujan wae lami bisa jadi masyarakatna kurang istighfar gitu. Naon hubunganana? Ya turun hujan sareng istighfar. Tah lain turun hujan wungkul surah Allah wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jeung Allah bakal ngirimkeun nyeureurkeun harta rejeung putra. Aya zaman kiwari mah alim beureum putra seueur teh nya. Aya kapungkur pada hoyong gaduh putra seueur teh. Jadi kebanggaan. Ari ayeuna mah kulawarga itu alim gaduh putra seueur. Sebetulna naon? Ih, jiga kelenci cenah gitu kan. Padahal Rasulullah itu senang ya umat Islam gaduh keturunan seueur, mukasirul umam, seueur umat. Ya, tak lamun anu kahiji mah pada mikah hoyong. Tadi kan diturunkeun hujan. Nu kadua diseueurkeun harta rezeki. Si kira-kira lamun seueur harta hoyong. Lamun seueur harta hoyong. Hoyong. Nah, itu janji Allah wa yumdid lakum ya wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Diseueurkeun harta sareng putra. Rezeki berarti ya. Harta rezeki, putra rezeki, sehat rezeki. Nu katilu kaopat wa yaj'al lakum jannatin. Sareng Allah ngayakeun kebon-kebon keur aranjeun. Ya, jadi kebon itu tetangga tubuh subur.
buahna oge leubet meuhpeuy. Lamun sawah hasilna sae. Paraji nu kalima kaopat. Kalimanya wa yaj'al lakum anharon, kami bakal ngayakeun curcorna walungan. Lamun nu gaduh sawah nu gaduh balong makan cai ngocor teh teu kudu digiring-giring ka punggur makan ayeuna geus sok aya rek neang cai ya masih aya rek neang cai ka punggur mah aya ulu-ulunya ayeuna mah teu aya walungan curcor itu jaminan ti Allah. Kahiji Allah pasti bakal ngahapus rejeung nutup aib tina kasalahan urang. Anu kadua Allah bakal nurunkeun hujan lebat. Nu katilu Allah bakal nyeueurkeun harta. Anu kaopat nyeueurkeun putra. Anu kalima ya ngayakeun kebon-kebon anu subur, anu kagenep curcorna cai walungan. Jadi dibolekerkeun ku Allah. Naon hubunganna sih sareng istighfar? Palawargi anu ngagaduhan nikmat itu kan Allah. Anu ngagaduhan sagala nu aya di alam dunia itu Allah. Kan sebutkan Robbi. Allah itu Robbal Alamin. Anu nyiptakeun, anu ngurus, anu ngatur, anu ngadidik sadaya makhluk. Bahkan secara khusus di surat An-Nas Robbinas, anu nyiptakeun, anu ngurus, anu ngatur, anu ngadidik manusia secara khusus. Tah lamun ayeuna urang teu istighfar maka berarti aya kasalahan urang. Lamun aya kasalahan urang itu bakal jadi penghalang turunna rahmat. Jalan tertutup. Bu, Pak, lamun ayeuna urang heunteung dina kaca kotor, kira-kira bakal katingali moal. Moal. Lain teu aya kalangkang lain. Ngan kalangkangna katutupan. Palawargi nikmat Allah itu aya. Nah teu kabuka jalana, lain teu aya nikmat nu bakal datang ka urang itu. Ngan jalan pikeun ngengingkeun nikmat itu katutupan ku naon? Ku dosa rejeung kasalahan urang. Anu akhirna urang boga rasa sagala hese. Sagala sulit, sagala susah. Ya. Serba menuju dengan jalan terjal gitu. Palawargi aya salah sawios jalmi nu tafsir Al-Qurtubi diungkapkeun sumping ka Hasan Al-Basri ya selaku ulama. Nah eta jalma sumping ka Hasan Basri mengadu. Naon diadukeun ku Hasan Basri anu ku eta jalma ka Hasan Basri itu? Ya nyaeta perkawis
al-jadwabah. Ya, masalah kemarau anu panjang. Ya Syekh, sakumaha kauninga ku Syekh oge, ayeuna urang teh ya naon teu aya hujan-hujan tos lami. Taneuh-taneuh bareulah. Kumaha saur Hasan Asy-Basri? Istighfirillah. Istighfar gerak. Datang deui jalma anu sejen. Ya Syekh, kuring teh jalma anu fakir. Jalma miskin. Hoyong jiga batur. Aya tambahan rejeki. Hasan Basri, ya, naon solusina? Istighfar. Jadi solusinya naon? Istighfar. Datang deui jalma sejen. Ya Syekh, tatangkalan gaduh abdi tuh gararing teu baruahan. Panen ayeuna mah teu kaala. Surah Hasan Basri ya istighfar. Ternyata di sagedeung Hasan Basri aya salah sawios jalmi nu namina Ibnu Subeh. Syekh ku abdi diperhatoskeun tadi nalika aya jalma ngadukeun persoalan anu kahiji saperkawis kemarau panjang, anu kadua saperkawis eta jalma teh fakir miskin, nu katilu tatangkalan gararing teu baruahan, bahkan kaopat aya istri teu gaduh putra wae. Tos nikah lami tapi can gaduh putra wae. Ternyata Syekh ngajawab teh miwarang istighfar. Naon hubunganana? Saur Hasan Asy-Basri, ieu mah lain teu kuring. Tapi itu piwarang Allah. Ngabacakeunlah surat Nuh ayat 10 dugi ka 12 tadi. Maka berarti rahasia naon dia? Istighfar. Nyeurkeun istighfar. Nah, sebab naon tadi? Ku jalan urang istighfar itu bakal kenging berbagai kemudahan ti Allah. Ya. Jadi istighfar itu lain ngan wungkul ba'da salat. Gitu. Di saat-saat ayeuna urang ya naon mungkin ya ngalampahkeun kasalahan atanapi gaduh tos hate anu kirang sae, itu istighfar. Pasadeana Rasulullah SAW anjeunna kasadugikeun saur Rasul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, Rasul, kaula biasa istighfar ka Allah itu dina sadinten sawengi tara kurang ti 70
kali. Bahkan di hadis sanesma disebutkan fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kami ya naon istighfar sareng tobat dina saeueun sawengi 100 kali. Jadi tekirang 70 kali lah. Aya salah sawiya sahabat merhatikeun Rasulullah dina majelisna ku abdi dihitung cenah istighfar Rasul itu ternyata teu kirang di 100 kali. Jadi sahabat merhatikeun istighfar nate teu kirang ti 100 kali. Jadi aya istighfar, aya tobatnya. Naon beda istighfar sareng tobat? Ari istighfar mah nyuhunkeun dihapunten, ari tobat mah tobat itu istighfar tos mafhum. Urang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kasalahan anu parantos kalangkung. Gitu. Tobat naon? Ari tobat mah tina kecap tabayatubu. Hartosna sami sareng roja'a yarji'u. Balik deui. Balik ka naon? Balik deui ka Allah sabadana urang teh nebihan Allah. Nah, hama kenebihan Allah lantaran ngalampahkeun salah. Lir ibarat hiji budak nyieun kasalahan kanu jadi kolotna teu daekeun balik daerah. Kan kolotna ngahayapkeun neng jang geura balik da mamah mah teu ngambek teu keheul ka hideuk teu sok geura balik. Nah, tuluy balik deui ka imah teh berarti tobat. Jadi kembali ke Allah ya, kembali ke Allah itu tobat namina. Nah kan kembali nate bari dina hate boga rasa hanjakal gitu kan. Itu kehanjakalan anu kacida. Lid ibarat hiji sepuh Pak eta ilung kabuku mah keur nutunya nutu we antang keur masak di dapur. Maklum budak leutik. Ngaganggu we ka ilungna teh kitu. Dicarek, cicing atuh mamah keur masak yeuh tong ngaganggu. Lantaran hayang ngaganggu kitu. Ieu batu ambek eta susu meletuk teh ditegelkeun kana mastakana. Eta budak guguakan ceurik langsung maot bu. Cik, ieu mah contoh. Lainnya gitu. Cik kira-kira bapak ibu atau ibu anu parantos nakolkeun susuk kana sirah budak tuluy budak maot hanya ka teu. Pasti ceurik lagi jeritan. Hanya ka. Tah hanya kana dina tobat itu cigah kitu. Lain hahanjakalan, api-api hanyakal. Tapi tobat. Nah, ari istighfar bangkap kapengkernya, tina kasalahan utus kapengker. Nah, teras tidinya lamun tobat mah janji moal bade ngauwihan deui ke depan. Moal ngulangi kasalahan. Talamu orang tobat ka Allah
Allah berarti orang nyuhunkeun dijaga ka Allah tong nepikeun kasalahan anu pernah dilampahkeun itu diulangi. Tong diulangi deui gitu. Itu namina tobat. Dijaga dihapunten ku Allah tong dihapus jeung ditutup kasalahanana. Terus anu kadua disagedegeun urang janji moal ngauwihan deui nyuhunkeun ka Allah dijagi ulah nepikeun ka alaman deui. Dipilampah di tobat. Lamun ternyata kasalahan anu pernah dilampahkeun itu dilampahkeun deui maka nu kitu lain tobat. Ceuk orang Sunda mah naon? Tobat sambal. Matakna Al-Qur'an aya parentahnya. Parentah non istighfar, istagfiru, watubu. Ya. Istighfar jeung tobat. Matak astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu. Nah itu. Istighfar sareng tobat. Jadi Rasul mah teu kirang ti 70 dugi ka 100 kali. Nah Rasulullah berarti seueur kasalahanana. Lamun kitu Rasulullah sering istighfar jeung tobat teh sampai 70 nepi ka 100 kali berarti dosana leuwih loba Rasul batan urang. Terus da urang mah buktina tara istighfar. Ya. Pasadayana aya ungkapan kieu sayyiatul muqarrabin hasanatul abror. Perkara ya dianggap salah ku jalma-jalma anu muqarrabin, hamba-hamba biasa. Itu punten. Ya hasayatul muqarrabin hasanatul abror. Perkara anu memang ya kasalahan cek jalma anu biasa dianggap hade. Tapi dianggap goreng ku jalma anu muqarrab. Anu selalu ingin mendekati Allah. Contoh kieu. Umumna jalma bakal nganggap ieu teh kasalahan lamun geus milampah nya. Lamun geus pruk migawe eta kasalahan neme dianggap salah. Itu dianggap ku jalma-jalma anu abror. Matak tobatna teh lamun geus prung ngalaksanakeun salah. Ari muqarrabin mah di antawis para nabi jeung rasul gerentes hate, kereteg hate, can berbuat salah. Kakara kereteg hate. Ya. Bade milampah salah itu geus dianggap salah. Neme kereteg hate wungkul. Itu diantawisna para nabi jeung rasul. Itu can dugi milampah salahna teh neme kereteg hate wungkul. Gitu. Itu geus dianggap suatu kesalahan. Palawargi aya orang Islam di zaman Rasul itu maling baju besi. Maling baju besi. Eta baju besi teh diasupkeun kana karung anu aya acian. Langsung dirikidik dipanggul. Maklum karung kan kapungku teu sakuat ayeuna, nobros. Anu ayeuna maluragan itu. Ari kitu baju besi eta nu lebet karung dititipkeun ka orang Yahudi.
nitip ieu tos sabaraha dinten guyur anu gaduhna teh kaleungitan baju besi, ka mana baju besi. Pas ditingali aya jejakna. Dituturkeun tah. Ternyata asup ka imah orang Yahudi. Maka nu kaleungitan baju besi itu bakal nuduh yen anu maling baju besi itu orang Yahudi. Ayeuna datang ka Rasulullah diadukeun. Nah, buktina orang Yahudi itu maling. Cek Yahudi kuring mah teu pisan-pisan maling, da kuring mah katipan ku si anu. Tah dipanggillah eta keluarga nu nyaku orang Islam itu sumping ka Rasulullah. Lain saurang tapi sakeluarga sumping ya Rasulullah. Nu nyebut-nyebut bapak, nu nyebut paman, nu nyebut lanceuk gitu. Teu berbuat salah, moal mungkin. Si fulan maling kan sebagai jalma muslim. Moal mungkin. Ningali perilaku gitu kan. Anu akhirna Rasulullah ya berat yen ternyata nu maling teh Yahudi. Da buktina kulawarga jalma anu maling ieu teh sadayana ngabela. Akhirna Allah nurunkeun ayat inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bima araqallah wala takun lil khainina khasima. Umat anjeun tong ngabela jalma-jalma anu mentang Allah. Tuh ayat itu. Nah, apaan acan Rasul mutuskeun teh nya? Mutuskeun nu anu berbuat maling ti orang Yahudi teh acan. Tah Rasulullah mah nembe aya naon geurentes hate. Yen anu maling itu orang Yahudi teh acan diungkapkeun mah gitu. Rasulullah itu tos nganggap itu mangrupakeun kasalahan. Matak Rasulullah kacida pisan seueurna istighfarna. Cik ayeuna urang nganilai kasalahan teh banu kumaha? Nu geus dipilampah atanapi kereteg hate bade ngalapahkeun salah. Lamun hoyong sami jeung Rasul nembe kereteg hate unggul oge gagancangan orang istighfar. Masih ada waktu? Hah? Sampai jam 7. Ya biar sok aya patarosan gitu ya. Palawargi lapat istighfar seueur. Ngan di antawisna aya nu disebut Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Dina kitab Bukhari sebutna naon? Abdulul Istighfar. Tapi Rasul nyebatkeun Sayyidul Istighfar. Naon? Nyaeta Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi nikmatika alayya wa abulaka bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyid itu bapakna istighfar. Nah, saur Rasul lamun jalma istighfarku redaksi istighfar anu tadi di waktu isuk-isuk tuluy maot samemeh datang waktu sore maka dijamin surga.
Gitu. Lamun istighfar di waktu sore, tuluy maot samemeh datang waktu isuk-isuk, saur Rasul dijamin surga. Disebut sayyidul istighfar itu. Nah, sebut sayyidul istighfar lantaran anu kahiji ungkapan pengakuan yen urang teh sebagai hamba Allah. Ya Allahumma anta rabbi, ya Allah abdi ngaku yen Gusti teh pangeran abdi. La ilaha illa anta, teu aya deui ilah nu kedah diibadahan, nu kedah ditaati kecuali anjeun. Wa ana abduka, jeung abdi hamba anjeun. Pengakuan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, ari abdi sebagai hamba. Nu namina hamba itu nyaeta jalmi anu ngagaduhan kerendahan. Rendah, lin ibarat hamba sahaya hareupeun majikanana. Nah, di antawisna sikap anu kedah muncul itu sebagai seorang hamba itu kahiji teu kenging boga anggapan naon anu aya dina genggaman dirina itu sebagai milikna. Termasuk anu nyangsanda awak urang, termasuk awak urang sorangan tong dianggap milik urang. Tapi milik saha? Milik anu diakui ku urang sebagai Rob, sebagai ilah. Da eta mah aya di urang mah sekedar pinjaman. Lamun ditarik deui ku Allah tong hese. Lamun hese berarti boga anggapan eta teh milik. Lamun nya urang ngaku naon anu aya genggaman urang sebagai milik urang, sok pertahankeun, tong nepikeun ka leupas ti urang. Kakayaan ya bisa lepas. Lamun harta nu teu leupas, awak urang nu leupas. Milih we eta mah, rek harta nu teu heula atapi urang leuwih teu heula. Kagantengan, kakasepan, kageulisan. Bisa teu mertahankeun kageulisan. Tambah umur kan kulit dirempel. Itu. Nah, itu nu kahiji. Lamun urang mengakui sebagai hamba Allah itu tong boga anggapan yen naon anu aya dina genggaman urang sebagai milik. Nu kadua, lamun urang berbuat, beramal itu sadayana dina raraga ya berdasarkan restu Allah. Ulah urang berbuat tanpa restu Allah. Teu berbuat oge kedah aya restu Allah. Itu lamun sebagai seorang hamba. Kan hamba sahaya lamun bade didamel gitu, didamel tempat sejen kedah aya izin ti majikanana. Bari hasilna oge dibikeun ka saha? Hamba sahaya didamel di batur. Tuluy meunang upahna teh. Ka manakeun upahna? Dibikeun kanu gaduhan maneha gitu. Tadi lamun urang boga anggapan ieu sebagai milik, berarti urang teu ngaku sebagai hamba. Tapi ngaku sebagai naon? Sebagai Rob. Matak jalma anu boga anggapan itu milik, hese. Ya. Naon masihkeun naon anu ku Allah ditipkeun. Tadi nu kahiji kan disebut sayyidul istighfar, aya pengakuan yen Allah itu sebagai Rob, anu kadua urang teh sebagai hamba. Sok tong susah lamun Allah ya nungtut. Ya, urang berbuat tidak berbuat itu kedah berdasarkan restu Allah dina sagala hal.
Talamun ayeuna urang istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, tapi masih keneh hese ngalaksanakeun parentah Allah, berarti pengakuanana palsu. Alias bohong. Tadi aku heula. Anu kadua, wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sareng abdi berusaha menepati janji abdi kanggo taat. Ya, kanggo taat sakamampuan abdi. Jadi abdi berjanji ka Allah kanggo ngalaksanakeun ketaatan sakamampuan diri abdi. Karena Al-Qur'an aya parentah ittaqullah haqqa tuqatih, aya ittaqullah mastata'tum. Tingkatan anu paling tinggi haqqa tuqatih. Lamun teu bisa mencapai eta mastata'tum. Jadi mengakui Allah sebagai Rob jeung sebagai ilah, anu kadua ngaku sebagai hamba Allah, teras aya abdi siap ngalaksanakeun janji abdi kanggo taat ka Allah. Lamun ternyata taatna taatan berarti bohong. Jadi lain macakeun Allahumma anta rabbi wungkul, tapi dipenuhi naon anu ayeuna eusina. Tos mengakui kitu neme nyuhunkeun perlindungan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abdi berlindung ka Gusti tina kagorengan anu ku abdi diperbuat. Intina ya Allah lindungi abdi tong nepikeun ka abdi itu berbuat kesalahan. Jadi memeh ngalengkah itu betot heula. Lain geus ngalengkah nemeh sadar. Tapi memeh ngalampahkeun teh mundur heula. Oh, ieu salah. Nah, jadi tos pengakuan nemeh nyuhunkeun perlindungan. Tas abu laka bini matika alaya, pengakuan deui. Abdi ngangken kana berbagai nikmat nu tos diparinkeun ka abdi. Jadi sadaya kanikmatan anu ku abdi karaos itu pamarinan ti Allah. Tadi kan dari nikmat tu paling agung teh naon? Ditutup aib. Nu kadua nu karaos ku urang, bapak-bapak, ibu-ibu ayeuna ngaluarkeun oksigennya. Enak? Ngaluarkeun naon? Karbohidrat. Karbon ya, karbon dioksida. Karbohidrat, karbon dioksida. Urang oge butuh naon? Oksigen. Di tempat ieu teh pacampur antara karbon dioksida sareng oksigen. Cik anu asup kana hidung urang nu mana? Saha nu misahkeun? Sok saha nu misahkeun? Padahal apa baur dia teh? Tuangeun geus asup kana awak urang. Nu geus jadi darah, macam-macam darah teh, ieu jadi darah, ieu jadi darah, ieu darah, ieu lain darah biru. Gitu kan ya? Berbagai darah, saha nu misahkeun? Da lamun diserahkeun ka urang kanggo ngitung kanggo ngaturna, mah mungkin. Matak sagala nikmat anu parantos katampi ku urang itu milik anjeun. Nah, salajengna abu bidanbi, abdi oge ngangken kana kasalahan abdi. Nikmat anu diparing ku Allah kacidak pisan seueurna. Sareng abdi nepi ka ayeuna teu tiasa sasyukur-syukurna. Ya, diuji sakedik ternyata arangna kacidak kabina-bina gitu.
Abu Ubidan bi. Tah di akhir neme pagpirli pa innahu la yaghfirud dunuba ila anta. Kan seueur kesalahan urang teh ya Allah ampuni dosa-dosa abdi. Lantaran moal aya anu ngahampura dosa abdi kecuali Gusti. Itu pengakuan Allah sebagai Tuhan urang, Allah sebagai Rob, Allah sebagai Ilah, urang ngaku urang teh sebagai hamba. Terus dilajengkeun ya, urang siap nyumponan janji urang pikeun taat sakuat tanaga. Terus urang ngaku ya, karena berbagai nikmat perintun ku Allah. Ngaku ka dosa urang. Neme di akhir urang nyuhunkeun pengampunan ka Allah. Palawargi kembali karena bahasan pokok pertama tadi, istighfar itu nyelesaikan permasalahan urang sadayana nalika urang dunia. Di akhirat geus pasti itu bakal beres sadayana. Sakitu rupina pas jam 7 ya. Pak. Sesi terakhir Ustaz. Tadi Ustaz temanya adalah istighfar adalah solusi kehidupan. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi pun pernah salah Ustaz ya. Jadi ketika Nabi Yunus diutus ke kota Ninawi, kalau tidak salah, kemudian dia merasa dakwahnya itu tidak diikuti, kemudian kecewa dan meninggalkan dakwah. Kemudian dihukum oleh Allah dan dimakan oleh ikan hiu. Kemudian tapi istighfarnya berbeda Ustaz. Istighfarnya tidak astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mohon penjelasan. Ya. Istighfar Nabi Adam, Allahumma inni dalam tu apa? Rabbana dolamna angkusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna wa kana minal khasirin. Istighfar Nabi Ibrahim, istighfar Nabi Nuh itu ngagaduan redaksi anu benten-benten. Tapi intina sadayana istighfar. Ngan lamun kembali kana nu diduikeun ku Rasul tadi ya, istighfar anu terakhir tadi, seri istighfar itu istighfar anu paling sae tibatan istighfar anu pernah aya. Istighfar anu sanesna gitu. Ya, Nabi Adam kan tadi istighfarna kitu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim gitu ya. Redaksi anu benten. Ngan intina mah aya nyuhunkeun ka Allah sangkan urang diampuni tina segala dosa gitu. Jadi istighfar itu ya Ustaz disuruh sama Allah ya untuk bersegera seperti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin dan seterusnya. Mohon penjelasan Ustaz. Al-Imran 1:9. Qul bilang syaitanir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sok gagancangan pikeun ngengingkeun magfirah ampunan Allah ku cara kumaha istighfar. Anu kuat gancangan pikeun ngengingkeun surga. Dua-duana dicawiskeun keur jalma anu takwa. Tah lain istighfar wungkul tapi berusaha kudu jadi jalma anu takwa. Kahiji naon? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Saatos istighfar kersa infak. Istighfar hayo infak tara. Nah, istighfarna bohong-bohongan itu. Ya, sebab jalma anu mutakin antos istighfar itu nyaeta yungfikuna. Anu kadua kahadiminal gaido, nahan marah, tong gampil ambek. Nu katilu al-afina haninas. Ya. Ieu perogi bahasan khusus saperkawis 2-3 ayat ieu. Ya. Nah, jadi intina saatosna istighfar laksanakeun. Ya, dituntut kanggo urang sebagai jalma anu muttaqin. Gitu.
Pasina sakitu wae rupina mudah-mudahan manfaat ka kudu robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.